kembali lagi di channel Gatot Kampung channel. Di video kali ini karena kehabisan bahan, jadi review aja jumlah ayam keseluruhan ayam Mang Odet, Mang Ojak. Salam, apa kabar? Kantun dua deui ya teh. Kantun dua deui. Hiji nu jadi abenkeun ayeuna teh dicana perencangan. Jabankeun di konteskeun di aben. Terus aben ieu anak-anakna ieu. Kudu dibok. Ya kita umurna sampai 2 mingguan. Oh iya, namanya 2 mingguan. Kita jumlahnya separah. Ya teh 17 tuh jadi 17. 17 itu. Jadi sederhana ayam aben. Mohon ya teh. Abi mah teh gaduh ayam kampung. Meta ayam naon eta ayam naon? Sana perkutut. Jelek mencit. Kita sok di pasian tuang nanti. Nah, iya teh namanya di Aben kemarin di Aben non dan skala jadi di Aben sama ayam tua, ayam kolot katini segala-galana akhirnya daripada kalah mending kene mati ieu mah. Mata ieu mah ngajongkeng dugikeun ka karapakan. Enggal ditolongan dirorek ieu na hirup deui. Bikin tapi ayeuna matana tuh. Oh nyawe. Kalau iya matana teh hilang ya teh aya mung baru. Oh matana teh aya. Aya hiji. Duana lagi aya mung baru nu belah dina nu kiri. Tapi eta teh bisa ningali teh. Ya pamidi ini jadi lanongan eta insyaallah. Lanongan aku naon? Ya aing rahasia negara. Ieu mah terus di Aben ya mah. Terus 3 kali di Aben kini. Iya motor 3 kali di Aben kini. Ya pertama jeung di daerah Nagreg Sirang Gunung Talang. Ya. 2 kali di kedua di Nagreg deui. Pertama di Nagreg, kedua di Nagreg, katiluan deui daerah Limbangan. Namina sanu itu anu pengen we. Iya namina si Jetli. Jetli. Ari itu pecat. Ya si Aren. Si Aren. Iya mah lain dia mah tadina kang penciteun ieu mah hiji bae dibakakak. Bae dipencit ieu mah hiji, ieu mah ayam kampung garuh hiji penciteun ieu mah. Ari ieu naon namina eta ieu. Ya mah Eta perkutut. Iya namanya tuh ya. Eta si Angel. Udah anak naon tadi deh. Sanis. Si centring keluar. Si centring ya. Centring. Ya si centring pegaran jeung itu jeung si Jetli. Atasnya. Bang ya, banyak mikro. Yalah. Oh no. Banyak. Enggak, tidak dikira. Kunci lagi khusus buat buatan Abi. Produk lira eta Ini produknya lira ditalikeun paku di bolongan kena sedikit. Langsung paginya eta teh.